make jalala ja aja keur naon euy jalala ja kagok ya jalala ja aja teh di mana coy jalala ja di sumur euy ja ja di sumur belah mana ja dia di dia lah kane buat ya adik kau teh keur naon atuh ja di dia kagok euy can potong emang can naon can potong kitu alah mau gendut menjana bolong pantesan ini bau paisan oncom balik dari situ mah ada ya tuh numpang teh naon ka dia nah biasa we gawe dari jelema miskin mah kumaha deui tapi ieu anu boga bosna teu gablek pikirannya kumaha gitu lebih ka ayeuna geus tanggal 10 can gajian we tanggal 10 hentenya mana di imah indungna budak manyun we tiris sare teh nyorangan wae karunya bukan wingi keur mikiran eta duh tiba si Ucrit rek lulus di SMP rek nuwikeun ka SMA duh rieu duitna tiba indungna keur gede beuteung teh duh ada beukian teuing eta sarua mana ge tapi ya bener bos teh mah mending kumaha ya ari gawe bebeakan ya ari bosna gaya-gaya make motor lu miskin makin miskin lu kaya makin kaya tapi orang mah pagawe makin kepecet wae asmuni hari pemajikan mana si Nyona si Kokom ke mana ya teuing tuh bagi saru keur neangan ya kan oh keur neangan naik naon nah sudah butut-butut oge pemajikan sorangan oh heeh dalar bobrok cinta gitu si eta oh iya Fahri itu teh Aisyah tuh geuning tuh si Kokom di Nyona mana kok kami mana? Neng Aisyah. Neng Aisyah gane. Kang Fahri kangen. Udah ketemu sih kita. Aduh. Lagi jangan gajian kumaha. Lagi sayang. Lagi terus aja lagi. Ya, ayeuna mah mending urang baremo. Bemo. Bemo teh nu rodana 3. Nu ka pasar teh ya. Eta geuning anu sok loba ngabring. Anu sok loba geuning di jalan ngabring. Lucu. Ari kahayang aya ari ka eueuh. Eta mah lain bemo atuh. Lain bemo eta mah. Demo eta mah. Aku kana mah eta we geuning sok ngabring. Kan ngabring ya man. Anu ngabring. Ya, percuma ayeuna mah kalau kakak capek-capek demo teh moal didenge. Kudu we poksang. Nah, ari poksang teh. Ari pok, ari merangsang. Ka mana wae. Persoalan kieu ayeuna mah ya. Kan budak saya si Ucrit kayak lulus di SMP. Kayak lulus di SMP kan. Ditungguikeun. Ditungguikeun. Ai duitna rieu kukuhan coba pemajikan keur gede beuteung. Ada bekian. Bekian teuing. Ayeuna mah jangan sakola teh kudu anu kredibel. Ari kredibel teh naon? Kredibel teh anu pada ngangkat eta lin. Barbal eta mah atuh. Kudu kaluan teh boga paka bisa gitu ta. Jadi jangan sakola teh ulah anu loba janji-janji hungkul. Nah, hungkul paka bisana. Ari budak urang kudu sakola ka mana atuh? Yeuh kieu geraya. Sok. Ngalah urang sapantura. Jauh teuing. Keula lah cenah mah. Belokna ka Cipaganti. Geus kumaha? Lamun urang kagungan putra sakolahkeun di SMKTI. SMKTI. Naon teh SMKTI? Sakola ngadenge SMKTI itu. Sakola naon teh atuh? Eta teh sakola menengah kejuruan teknologi informasi. Anu jurusan kata komputer. Insyaallah lah dijamin. Jamin naon? Dijamin kelulusan teh bakal menang pigaweun gitu. Jadi nu geus diberes skill gitu kan. Heeh, tah kitu. Ya.
Kayak teh di mana sekolahna tuh? Eta pemita lepat mah di dahaha. Di Dadaha. Oh, di dahaha. Oh, on sih eta mah. Bari budak teh lamun misalkan di dahaha aya festival bisa ulin. Festival. Oh, festival. Tapi anu saterang abdi mah gitu. Ieu kira ieu. Kumaha? Ngaladaun dina pipiti. Di dahar ku orai sanca. Beli kumaha? Di SMKTI aya Pak Yusuf sapara kanca. Saha eta teh? Pak Yusuf teh saha? Si Akang Levo. Nyangkut apa ka Pak Yusuf? Eta gede anu akademis anu gaduh kagungan sekolah eta. Kepala sekolahna. Kepala sekolah? Nuhun. Itu anu mana? Nu mana Pak Yusuf teh? Rada alit-alit geuningan. Tapi ageun. Alit-alit sampai ageun rieum. Aya di wae si Ucu Oh, atuh mah. ayeuna mah budak urang teh kadinya wae nya paling. Ya lah sok dicobaan we kadinya. Halus ya, halus. Insyaallah. Bagus. Insyaallah. Sip lah. Bener, oke, ieu mah oke. Lah, kayak ambil nguruskan gajian, kan udah gajian mah. Acaranya ya tuh pokoknya. Iya kan. Sayang nah, saya tahu. Itu kan